Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng hanca urang kana pasal 24 nyaeta pasalna rukun salat. Kamari syarat salat. Jadi aya rukun, aya syarat, disebut syarat mawajaba wastamaro. Jadi perkara anu wajib diayakeunana sarta nunggu tak ibadah nu sejenna teh nunggu keur disahkeunna teh ku ayana syarat eta. Lamun teu cumpon syarat maka ngajalankeun rukunna henteu cumpon teu sah. Nah ayeuna maju kana rukun. Itu rukun salat. Paslun ari eta hiji pasal arkanu sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta aya 17. Urang ulah kaditu ka dieu cek sapinah we kitunya kitab nu pangdasarna. Rukun salat dicaritakeun di dieu aya 17. Nah mana nu 17 teh al awalu ari anu kahijina aniatu eta niat. Jadi di kamari dina wudu mimitina niat, terus ayeuna dina salat niat. Sagala rupa peribadahan pasti diawalina ku niat. Karena cek Nabi innamal a'malu biniat. Pagawean alus jeung hadena lulus jeung teuna teh kumaha niatna eta. Matak niat wajib diayakeun dina tiap-tiap pagawean teh. Ta iraha waktuna niat teh nyatana bil qalbi tempatna dina hate. Ieu niat salat ge kamari entos dibahas dina bab masalah wudu. Sami niat wudu kitu carana niat salatna ge kitu. Nu wajib diucapkeunana ieu niat teh ku hate. Anapun diucapkeunna ku lisan eta mah nulungan hate. Bisi hate kaditu ka dieu saawalna dikuatkeun heula ku lisan. Nah di dinya pelajaran kudu akurna naon nu dina hate jeung nu dina lisan. Di salat ge ngajarkeunna saperti kitu. Tapi kadang lisan ka mana, hate ka mana. Ulah sampai ka lisan ngucapkeun dek salat ari hate masih di sawah. Tah eta kurang beresna teh urang teh. Nya diajar deui urang teh tuluy. Hiji tah niatnya kayak kapayun dibahas di bab niat, tingkatan niat kumaha, niat wajibna kumaha, sunatna kumaha. Ketak terus tonton terus Sukalilah multi channel ambe beres bab salatna ya. Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Tah di dieu tempatna niat teh dibarengkeun jeung takbiratul ihram. Sabab takbiratul ihram di dinya geus mimiti awal masukna urang salat. Matak disebut teh takbir haram. Nah maka disebut takbir haram. Takbir eta ngabatas nu tadina halal ge geus kadinya mah jadi haram. Teu meunang dahar, teu meunang ngomong, teu meunang naon nu tadina di luar eta dihalalkeun tos masuk takbir eta mah jadi haram. Matak disebutna takbiratul ihram. Nah dina waktu urang ngucapkeun Allahu Akbar, takbir diucap, niat dina hate digorolangkeun nawaitu usolli naon kadituna. Nah eta tempatna niat nu sabenerna mah. Ngan samemeh takbir urang ngucapkeun heula nawaitu usolli eta mah sunat, nguatan bahasana. Dua tahnya takbiratul ihram, hiji niat, dua takbiratul ihram. Jadi aya pagawean. Jadi lamun aya bahasa kieu, salat mah cukup we ku niat. Nya entos dahar oge asal hayang ingat geus cukup. Teu bisa kitu. Da disebut salat teh aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Eta patokan salat. Pagawean jeung ucapan anu dimimitian ku takbir ditungtungan ku salam. Salat teh heuh nya meureun eta ge salat nya meureun kitu ge ngan salatna salat ceuk naon gitu. Ngadoa hungkul pandai salat teh kadar-kadar ngadoa. Tapi lamun ceuk dina aturan rukun salat Islam mah lain salat nu kitu tah salat nu kieu nu dimaksudna teh.
Rukun katiluna asalisu ari anu katiluna alqiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kawasa fil fardi dina salat fardu. Rukun salat nu katilu teh kudu nangtung keur jalma nu kawasa dina salat fardu. Aya bahasa fil fardi, berarti lamun dina sunat meunang. Aya dina kitab sanesan dicarioskeun salat sunat mah sok sanajan mampu nangtung tuluy diuk hempek. Ngan lamun salat fardu mah daek teu daek kitu. Ari kuat nangtung mah wajib salatna bari nangtung lamun kuat. Mun teu kuatnya bari diuk bari ngagoler bari nangkarak gitu. Kadang ku panon hungkul isarana, kadang ku hate hungkul. Lamun hate geus teu bisa nya nanaonan teh berarti entosan. Katilunya hiji niat, dua takbiratul ihram, katilu nangtung. Arabiu ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Nah doa iftitah teu disebut eta mah sunat. Nah sabada takbiratul ihram langsung wae baca Fatihah bisa teu nanaon, bisa ngan kurang halus lah manya sunatna ditinggalkeun. Nah dina Fatihah ieu disunatkeun baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim misal. Baca Fatihah berikut bismillah. Toh ceung aya nu teu make bismillah, lain teu make dilaunkeun. Jadi dek tarik pek, dek laun pek. Ngan ulah henteu make. Naon sabab? Karena bismillah teh bagian tina surat Al-Fatihah. Taya pertanyaan, tuluy kumaha lamun Fatihah teu bisa, sedengkeun ari Fatihah jadi rukun salat. Nah lamun maca Fatihah teu mampu, misal can apal, ganti we ku 7 ayat tina Al-Qur'an atuh beuki hese cenah. Jelema Fatihah can apal, ayeuna titah maca 7 ayat tina Al-Qur'an anu babari we. Mun memang can apal baca Fatihah diganti ku 7 kalimat dzikir. Misal ieu mah cokot we 7 kalimat dzikir bahasana. A'udzubillah hiji misalkeun, astagfirullah misalkeun, tuluy bismillahirrahmanirrahim, tuluy subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah 7 kalimat dzikir eta bisa dipake ngaganti keur maca Fatihah dina salat. Keur jalma nu can apal baca Fatihah. Nya ari nu apal mah dek nanaonan. Nya apal mah kudu Fatihah we, matak baca Fatihah di dinya wajib jeung tajwidna, wajib jeung makharijul hurufna, wajib jeung panjang pondokna, wajib jeung tasdidna ulah aya anu kaliwat. Kudu beres Fatihah mah bacaanna teh. Beda jeung nu sejen. Itu matak aya nadom hiji ge mun bener Fatihah. Tah eta matak diajar tajwid, diajar maca Quran mah Fatihah we sing bener gitu. Tuluy kalima al-khamisu ari anu kalimana ar-ruku'u eta ruku. Di mana gambaran ruku ieu gambaran yen dongko urang teh tah sakira dongkona teh tepina 2 dampaleungeun kana 2 tuur. Kudu diranggeum tah 2 tuur teh kudu waleungeun. Jadi aya cara 4 cara urang dina ngalaksanakeun ruku teh, ulah sagawayah tah. Kahiji naon? Si tonggong jeung punduk nepi ka sirah teh kudu rata. Gambarana sakira eta papan anu sahiji lurus di tukang kaluhur teh, eta sirah ulah celenge jiga bayawak, kudu lurus, engke jadi muncuguk sirahna kaluhur atawa tungkul ka handap, teu beres teh. Tapi kudu lempeng, panon ningali kana pangsujudan rata tina tonggong kana sirah. Nah terus deui cara naruku teh naon? Panceg 2 tuur teh 2 bitis teh ulah dibengkokkeun. Lumayan eta teh obat rematik ngabatek saraf-saraf nu aya dina cecekolan, bahasa Sunda mah cecekolan nya. Da kabatek eta teh. Lamun urang rukuna panceg tuur teh. Nah katiluna naon? Diranggeum 2 bitis eta ku ramo-ramo leungeun. Nah kaopat si ramo leungeun ulah sina muncuguk ngegunuk pisahkeun.
karena judulnya kan ngaranggem kana dua tuur eta. Nah eta carana ruku teh ulah asal-asalan. Terus asa disu kagenepna atumanina tu eta tumaninah fihi dina ruku. Tah kekapayun aya bab tumaninah urang bahas. Naon tumaninah teh jeung kumaha carana tumaninah. Urang singkat we ieu mah. Asabiu ari anu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. I'tidal teh nyatana cengkat sabada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tah sunat ngucapkeun eta. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Geus arapal meureun mah nya teu apal lah. Mun teu apal nya ngapalkeun we. Nah, eta sunat ngucapkeun eta. I'tidal. Gitu. Wah diriweuhkeun teh dina i'tidal teh cenah aya nu leungeunna disimpen di luhur, cenah aya nu disimpen di handap. Kudu ribut. Penting mah salat teh sing bener. Gitu. Tong diributkeun kana eta nu disimpen deui dina naon handapeun dadah empek dina beuteung erek disimpen we di handap mangga we kitu ngan ulah ayun-ayunan we leungeunna bisi batal gitu. Nah katujuhna eta i'tidal. Asaminu kadalapan atumaninatu tumaninah pihi dina i'tidal. I'tidal deui i'tidal tumaninah deui tah dina i'tidal. Tamatak dina sapinah jadi 17 sakitu. Jadi ayana tumaninah dina tiap-tiap rukun. Jadi rada loba rukunna teh. Atasiu ari anu kasalapana asujudu eta sujud marotaini dua balikan. Sujud urang sabada i'tidal terus kudu sujud ka handap. Di mana anggota sujud teh pan dua dampal leungeun tuluy naon dua tuur tuluy naon beuteung indung suku tuluy di naon jeung taar. Tah eta nu jadi anggota sujud teh. Carana cengkatkeun nu handap ka luhur kahandapkeun nu luhur sabeuratna sirah ulah ngudupruk jiga onta kalaparan. Kudu panceg dina sujud teh bujur diangkat ka luhur. Nah sirahna sabeurat-beuratna sirah urang sujud. Anggotana naon hiji taar tong kahalangan. Terus dampal leungeun eta kudu terus dua tuur jeung dua beuteung ramo indung suku khusus namanya. Nah eta teh kudu jadi eta nu jadi anggota sujud teh. Teh kapayun aya a'dau sujudi. Tah sakitu heula palawargi nya kumargi pidona panjang teuing urang hanca saeutik-saeutik bae niat salat urang uyihan deui ka hiji niat dua takbiratul ihram katilu nangtung kaopat baca Fatihah kalima ruku kagenep tumaninah katujuh i'tidal kadalapan tumaninah kasalapan dua sujud kasapuluh tumaninah dina sujud. Jadi nembe 10 urang bahas 7 deui dina video nu salajengna. Mudah-mudahan tiasa dimangertos oge manfaat. Mun teu aya patarosan tiasa taroskeun di kolom komentar. Insyaallah upami tiasa diwaler lamun henteu mah nya PR we heula. Dukung terus Sukalillah Multi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.